Aya beas tino maot ku aing paragkeun hayam nya. Wadah. Bruh. Iya. Yam, mam yam. Mam ini motot. Bruh. Ya. Mam montok. Yam. Aing ngerek curhat yang. Biasakan melongna ge. Hirup teh asa kieu ayam. Duit eueuh, awewe eueuh. Mending pae kitu. Adi yang ngaliukna, aing teh keur ngomong. Adi. Ngaliuk kena ka dieu linggu guru bagan teu pararugus ya mah. Cacingan sugan di urang kodok yang wadukna. Bisa cacingan. Dulur pulung aing molor wae gerayam. Teriet kumaha ya hirup. Kok aing kudu digubrak-gubrak gitu nya. Nah, ayamku. Ntar ketemu lagi ya. Kap, iya jurang manu mau utang itu dibayar-bayar, kurang tangan kayak mana? Kayak orang baku hantar. Please. Kurang setengan molor we. Tuh paraban ayam. Bakena can di paraban. Sugan teh diselotkeun, cek. Rek teu badi go kumaha ieu awak. Pagadagana ge molor. Hardolin. Dahar modal ulin. Bruh. Udud aspro. Nyawa sabema hirup teh meureun. Ledagan. Boom. Lakan cenah, molor we. Ki, kuing rek nanya. Ki. Sahan deui maot? Bapak mana maot? Semua beneran nanya ke aki-aki nu kieu mah. Teh sah di jelema teh. Bruh. Jitak aing sopan jelema teh. Ah, rieuh aing ngatu kapangi-kapangi mana ge. Segerna. Ya Allah. Si Cuplis ku aing jailan di kamangkat. Aing sorangan di ngopi. Kudu sampurnam ya gerak. Rek teh bahagia aku mah hirup aing. Nanya sesaat ya nih. Bruh. Ah, ciga ieu imana teh? Sempo ciga na fotona ieu leng. Heuh. Ieu nya. Woi. Assalamualaikum. Ah, di budak teh. Ada si Cupis euy. Aing teh ngopi. Sorangan sebutin aing.
tenir. Mereka nagih hutang ke aing. Makanya aing. Pusing aing kereta boga duit kieu teh lah. Kabur. Aduh, lihat aing kereta boga duit kieu teh segala rupa ayaran tenir lah. Ah, kabur aing. Tanah nu ngagubrag. Kabur meureun. Heuh, jigana kabur aki-aki teh. Cari.